Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayah wa haqiqatul ma'na wallahu a'lam bi muradih. Wa kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal salawatul khamsi wa afdalul akhlaq at-tawaddu. Al-hadis wa haqiqatul ma'na wallahu a'lam bi muradih. Dipayun anu uga abdi dihormat sadayana para guru anu alhamdulillah dina waktos anu ayeuna para kasepuhan urang sadaya masih nongkrong di payunan urang sadaya. Urang doakeun mudah-mudahan mesing berkah umur sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ai panjang umurna geus puguh geus bararodas jamotna oge nya, tinggal keberkahanana umur ulah panjang-panjang teh bisi katincakan. Anu ku abdi dihormat Ketua DKM Punrai Bapak Haji Agus ai adina geus kolot, aya kang nangora keneh misan. Mudah-mudahan anjeunna tiasa dipasihan keberkahan dina sagala rupina, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi jamaah kaum muslimin sadaya anu ku abdi dihormat, moal waka seueur saur margi 20 menit deui gencatan senjata. Dina sakumaha kepentingan hirup urang sadaya abdi moal seueur ngaos margi teu tiasa seueur para dewan guru isin. Aya Pak Haji Zarkoni, aya Pak Haji Jaja, termasuk Pak Haji Hasan, oke Pak Mumuh, itu guru-guru abdi di sekolah seueur abdi sering ditawan kusabab anjeunna ngarasa kasih sayang ka abdi. Taros Pak Mumuh sareng Mang Ajun teh nya rencan can maot Mang Ajun. Para jamaah kaum muslimin sadaya, pertama pembahasan ia adalah tema pengajian meningkatkan akhlakul karimah. Catat Mang Cecep. Siap. Bisi bejarkeun temana ngala berkat. Salah tulis ngala berkah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Motivasi nyaeta ka para santri nya umpami nuju ngabalag urang teu tiasa teu apal bahkan teu lancar dina amil jurumiyah kailani lemah. Eta awal kalimah jeung akhir kalimah patah atau domah coret. Para santri sanajan lemah ilmu alatna insyaallah lancar macana engke kasebutna termasukna kiai jago padahal lemah. Tadi dinya supaya dicatatnya kepada santri. Kemudian kedua, motivasi anu kadua ka sadayana para santri, lamun guru keur nyurah ulah sok mangga tingalikeun kalimah ka mana loyongna surah guru, ka mana kalimat eta lumpatna jeung ngandung surah nu kumaha. Para santri awas ya, ulah ningalikeun pamenteun guru. Lamun ka channel ulah ningalikeun beungeut channel. Eka guru mah pamanteun. Nya, tingalikeun lapan ieu teh surahna kos kumaha wahai para santri nya. Lapan ieu teh loyogna jeung surah ieu teh ka mana loyogna, asupna. Seperti tadi Bapak Bupati ngaos kitab ieu Kifayatul Atqiya nya. Bapak Rahmat ngan Imam Yasina. Pak Guru
ieu pada ngaji nasa kitab jeung manehna kan abdi mah ngaos kitab ieu tes tahun 92 kebetulan kieu. Para wargi sadaya, motivasi katilu ka santri sanajan di pasantren urang pernah nyoret Kifayatul Awam atau Adqiyah mawa kita butuh kamu alimin. Seakan-akan orang can pernah bisa ngaji. Bawa hati bodoh, bawa hati anu senang ka pengajian lamun anjeun hayang meunang ilmu anu manfaat. Pan dina Al-Qur'an ku Allah diparentahkeun Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul marentah Allah ka Kanjeng Rasul, Robbi zidni ilman. Teu aya deui. Tafsiranana lamun di surah moal angeus 1 jam. Robbi zidni ilman. Masmulun bid dunya, mencakup keseluruhan sakuliah alam dunia. Hadirin sadaya, dijelaskan ku Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ieu ngaosna urang rada singkat, paur abdi dieureunkeun ku Pak Guru. Sabab guru abdi paling nyeri hate para matyasinnya dieureunkeun. Para jamaah kaum muslimin sadaya, Allah marentah dina Al-Qur'an wa'bud ibadah maneh ka Allah. Tak eta teh mutlak. Paranggalna siapa saja yang melanggar ayat tersebut an-naru khalidina fiha. Double neraka, asup ka jero neraka khalidina fiha abada. Jelema nu teu salat. Double untuk kalimahna. Khalidin langgeng abada, langgeng kene. Jadi artinya teu aya sifat ampun ti Allah Subhanahu wa taala jelema anu melanggar wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadah anjeun ka Allah hatta ya'tiyakal yakin tepi ka modal. Tepi ka mawat lamun kiai mah. Lamun Cecep channel tepi ka pae. Ibadah nak Allah, urang doakeun deh masuk wae YouTube ngan mudah-mudahan urang ulah rianya kan ya. Tadi asupkeun mah kumanehna ieu ku urang anu ria manehna tapi urang mah teu ria cek Haji Rahmat Yasin tadi ikhlas. Asupkeun kana hatta huruf nasab huruf goyah hatta di dieu para jamaah sadaya eling santri tah hatta teh huruf naon dina kitab Awamil pan loba tadi nama wing ngajar minta adik minta Mang Cecep sok sin pejarkeun kieu wah mah mental beuyeum bisi kitu. Hadirin muslimin rahimakumullah. Hatta nah di dia dijelaskan para jamaah kaum muslimin sadaya anu disebut adalah ikhlas sehingga asup kana lapan hatta kita dieuing makanya geus teu ngaji kitabna naon sok sin teu bisa nyaruakeun kana ieu pas surah napa Haji Rahmat Yasin nya. Nah, diasupkan pada jamaah kaum muslimin sadaya di mana kalimat ikhlas tersebut adalah dina kalimat tadi sirrun min asrari, rahasia di atas rahasia. Itu surah guru uing mah. Ya, bahkan Buya Mehmet mah di Cikadueun nyebutna ge langit di atas langit gitu. Emang ya kalau bisa sadaya. Kemudian para jamaah sadaya yakin lain berarti hati orang kudu yakin ka Allah jelas jelema setiap arek salat geus yakin ka Allah hatta yakal yakin tapi ka pae. Jamaah sadaya urang ayeuna ibadah ka Allah geus geuning geus kitu kan tetep ibadah ka Allah Allah tuh hatta yakal yakin tapi ka pae. Para jamaah kaum muslimin sadaya, di mana lamun ayeuna urang langkah kaduana yakin yaknun para jamaah sadaya dua surah yakin di dia. Lamun ayeuna urang geus hate geus ngarasa yakin ka Allah cadu moal beugieun panyakit ge. Moal beugieun panyakit sebab kamari rebo kasan cenah. Cepat atuh ieu teh nyaho kitu nya. Coba tuh Pak Ustadz cenah rebo wakasan nyaho dewek rebo panungtungan gitu. Emang aya naon rebo di kudu salat balaid geus
encan henteu tolol. Kaboga muslimin sadaya. Kamari diturunkeun ku Allah penting na malam rebo. Sakaol 13.000 rupiah, sakaol de 12.000 rupiah penyakit. Paling enteng penyakit adalah penyakit cacar jeung muriang. Paling enteng. Panggede-gede na penyakit di alam dunia teu boga duit. Gampang eta mah. Cacahanana can keluar triwulan. Para jamaah kaum muslimin sadaya geus ulimah. Para jamaah kaum muslimin sadaya anu ku abdi dipihormat. Yakin nun adalah najatan min Allah. Hanya ke diri urang ka Allah sakamampu urang. Sebab para jamaah sadaya naon anu sakamampu urang? Nilai di Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Ibadah teh loba. Ngan cacahan dirinya nuna najatan min Allah, minta keselamatan ke Allah, hanya ke diri orang ke Allah, tawasul ke diri orang ke Allah setelah salat. Makanya ancaman di Allah lamun jelema teu daek ngalaksanakeun salat 3 kali, ninggal kewajiban salat Jumat, tingali dina kitab Tobakat Kubro atau nabi Tobakat Sugro atau nabi Asbah wa Najoir wajib dimaehan ge. Keterangan Imam Ghazali. Pandesah di wali nage wali nikah mantap sok di ayat ya. Adik uing sok mimpin dah jadi amil atau amil miskin. Maca syahadat, istighfar gitu nya. Sok dituntut eta jalan keluar. Nah, makanya cek tadi cek Kang Ustaz Aneng aku mati kampus. Kampung sawah. Eta 2 ngaji, eta 2 figur cocok nih antara menang jeung madorat. Ukur tibang menang. Tah najat asup kana nuna lapan yakin. Diasupkeun ku para alim ulama terserah sebab surahna ieu mah surah Sabilil Mukhalafah lamun dina kitab fikih. Kemudian para jamaah kaum muslimin sadaya 10 menit deh. Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun di tafsiran ku para alim ulama najatan min Allah minta salamet ka Allah Subhanahu wa taala dina naon dina salat. Urang ngalaksanakeun salat bari riweuh ingat kana sagal enak maklum urang lemur ingat kana nakme ingat kana kebon jagung tapi salat heulah kajian salat teh sia adkhulu bil ikhlas asup kana ikhlas. Sebab tadi sirrun min asrari, rahasia di atas rahasia. Laksanakan ke sholat. Ustaz kulang kumaha lamun uing sholat 4:30 solu fi waqtiha, sholat dina waktuna. Tapi ubarna adalah afdhalus sholat fi awali waqtiha. Sarua jeung Ustaz Aneng tadi meunang nginum sabarin nangtul tapi aya efekna. Rasul ngajelaskeun tibang jauh jajah, tibang jawab, tibang menang. Daya hukum sunnah, daya hukum meraku menang nginum sabari nangtung tapi ulah diandalkeun. Salah diakurkeun jeung katerangan para dokter madoran na seueur nginum sabari nangtung. Saringan-saringan anu aya di jero 60 sampai mencapai 80 juta sel anu memproduksi jenazah teguk air minum anu asup kana awak urang 60 sampai 80 juta sel anu kana cai mani anu kasumsuam anu kana sinar mata seueur anu kana kesang tak eta anu kana kesang teh cairan anu kotor lamun jelema teh kaluar kesang stroke daek penyakit stroke kan mau urang apa jangan kau bersihin sana maka minta ke Allah Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil anda. Allah dibebaskan tidak penyakit satre. Hadirin sadaya anu ku abdi dipihormat. 2 afdhalul a'mal shalawatul khamsi. Pang utama-utamana di dieu aya dina kalimat afdalu alif ditunggangi amjah. Kuat bahkan leuwih utama. Lamun parlu utama, lamun abdulu leuwih utama alif ditunggangi ku amjah. Tingali dina kitab Johar Makmun halaman ke-14 pohon Hudaybiyah nama. Para jamaah kaum muslimin sadaya,
Abdul anu leuwih utama amal perbuatan urang adalah sholawatul khamsi, sholat anu 5 waktu. Laksanakan itu urang. Cek tadi 4:30 silakan sholat. Sebab dina kitab fikih Imam Nawawi ngajelaskeun saebna sholat johor dur asar gitu kan ya. Saebna sholat asar dur maghrib. Ngan lamun geus 5 menit kana maghrib sholat keneh teh goblok. Ngaja-aja engke anu akhirna sia kejengke. Nincak tai bisa jadi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina sholat anu 5 waktu terkadang da urang mah jelema bodoh asupkeun kana syariat. Sahadatna syariat, salatna syariat, puasana syariat, zakatna syariat, munggah hajina syariat. Urang mah jelema bodoh ulah lepas tina syariat. As-syariat bila hakikat bahwa ahmad. Lamun syariat teu jeung hakikatna, hakikat teu jeung syariatna bahwa ahmad eta jelema amnesia, lupa ingatan. Hadirin sadaya, salat teh urang sakamampu urang sing hade dina pengajian rutin mah ulah dilepaskeun bab wudu, bab salat, praktekeun. Maklum ai jelema-jelema awam mah pengajian rutin nu molor aya, ai parang sama husu tunggul rek ngaca. Ese pengajian rutin kudu digecek wae termasuk praktek. Maka lamun ayeuna geus dilaksanakeun mah rek kumaha ge salat anu 5 waktu afdalu adholu bil ikhlas, asup kana ikhlas. Laksanakeun we. Urang mah teu bisa ikhlas komo uing mah budak ngora keneh butuh keneh kanu bareureum. Lamun teu boga duit teh pusing ulah ngaji mualimin ge. Mantap jauh keneh dah uing mah Pak Ustaz Yasin lamun maca kitab Atqiyah ge jang jauheun naon sababna baheulana ngaji tafsir teu kapikir, ngaji tasawuf teu ka oyub, ngaji fikih teu ka panggih, ngaji tauhid teu ka tajlid. Makana ustad lain, kiai lain, biasa we gitu. Cek batur ustad ge cek ingat lain naujubillah min dzalik, komo diseueur para dewan guru di kepala lawer salah. Para jamaah mana kiai sir? Kiainya, jagalah dirimu, yai kedua belah tanganmu. Makanya can bisa. Lamun Kang Haji tak kiai nganguru, moga santri mukimin, boro-boro we. Jamaah sadaya. Kemudian ulah melaksanakan sholat, ingat karena segala enak. Ingat karena segala enak pada jamaah 5 menit teh ieu, mendak terbek gajir sabodok katangkep ka hati moal sabodok. Sawaktu era ku haji. Para jamaah sadaya, urang sholat terus. Sholli faradul asri arba rakaat mustaqbilal Ka'bah makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ingat akan kana niat urang, niat kabeh hangge ingat kana niat tanpa ingat kana lain. Teu ingat kana naon. Makanya Allah ngajelaskeun para jamaah sadina hadis qudsi at-takbiratul ula khairum minal ardi wa ma fiha. Takbir pertama eta leuwih halus di alam dunia jeung leusina. Bagusan kena takbir pertama. Lamun cenah urang beunghar nya kasebut ka torta ka alun-alun ka poncar ka cenah pria bahwa pacecek cenah eta beunghar tarang tapi tarang ngalaksanakeun salat masna ngabadeg disodakokeun fisabilillah moal nepi kana ganjaran takbiratul ihram. Kana kudu daek salat mah. Jelema pang parah-parah siksa di alam kubur. Jelema tara salat anu 5 waktu keun heulana ulah kacacahan sunnah. Gitu nya. Uing hayang keluar di jero kubur sia hayang keluar mah katap lagi ali ditunggu sia keluar mah. Coba di pararada. Para jamaah kaum muslimin sadaya. Nah, saur Rasul sanajan hati urang hadis anu utama. Sabab di lingkup kulapan kama jeung kalapan lakin. Ya. Salat sallu paradokum wala tatakallamu fi salatikum. Salat teh cek Rasul teh. Tapi dina hati maneh ulah cara-cahan. Pan urang teu bisa, kan teu bisa. Komo akan mesekan dogan si jado. Ingat bae. Ya, komo uing mah sebut Ustaz Balangsak teh bener uing mah. Panjang sadaya ya. Ingat kana sakalaina salat tapi keur takbiratul ihram ingat kana niat.
Dua, lakin sallu wastagfaru ba'da salatikum. Cek Rasul hadis kayak ini, sallu wala tatakallamu fi salatikum. Dua, lakin sallu wastagfaru ba'da salatikum. Tah ieu anu kuat meukeunah kana urang. Tapi sholat we arek inget kana naon ngan beres ngalaksanakeun sholat cek Kanjeng Rasul istighfar minta ka Allah. Pan kamari Ustaz Jenal dijelaskeun 30 boro-boro 30 sabari mangpret. Assalamualaikum oge. Geus teu aya adab ka Allah deui komo deui kana kang aep. Ka Allah geus teu adab. Mangpret astagfirullahaladzim sabari mantong. Jangan sadaya da ingat can ngarip. Ingat kana segala anak meti poros. Wah, geus macam-macam. Wastagfaru ba'da salatikum sebab lakin dia sangat kuat dina ilmu fikih. Tinggal dina kaidah Syafi'iyah para jamaah kaum muslimin sadas bahwa najoir dijelaskeun pal mas'alatu idza studrika bilakin pama ba'da lakin hiya mu'tamadah. Kitu kan. Peraya akan yang bisa nama. Di lamun jauh akan insyaallah yang bisa. Kayak para jamaah kaum muslimin sadaya. Nyaeta hiya mu'tamadah eta. Nyapal masalah tu idza skudrika bilakin pama ba'da lakin hiyal mu'tamadah eta we istighfar urang sanes ngalaksanakeun salat jamaah sadaya istighfar Allah maca istighfar astagfirullahaladzim ima Allahumma ajirna minan nar geus kitu wah balik di masjid eta nu kitu geus tuh adab ka Allah 2 menit deh pat uing mah patuh para jamaah kaum muslimin san. 2 waqtul akhlaq atawadu pan utama-utamana akhlak urang ieu imajinasi urang jamaah kaum muslimin sadaya digunakan ke jalan yang baik adalah tawadu sanajan bari para kiai ge nyaroret di dieu eta tawadu ngan urang punten ka para pasadayana lamun arek usul setelah pembaca beres ulah keur maca keneh usul eta suul adab. Jadi supaya urang menang ilmu anu bermanfaat geus rada turun ieu lamun cara khutbah teh mah sebab geus saeutik dicolok waktunya sok sia mah geus kitu wae cek Pak Haji gitu ya. Kan wajar main nama da guru uing. Tadi dia pada jamaah sadayana silahkan usul tapi pembaca setelah akhir kalimat ya geus arek ngucapkeun hadanallahu wa iyyakum kata urang tah acung jempol kata teh acung tangan arek usulkeun anak ulah cari cing wae lamun teu ngarti usulkeun masalah ieu mah datang ka ieu mah kitu ngaji teh sia ngaji da wae atuh pangajian aing usul ai dua sok lagi dicarekan uing atuh heuh da salah maneh aing mah bener kieu rumah satu bisa usulkeun ulah cicing kieu arek usul era mah teu neundi kuah napang biasa karek teu neuntah da ieu teh para jamaah kaum muslimin sadaya sakali ceprek detik mah detik ya di dia di abdi nyuwunkeun di maaf ka sadaya para dewan guru para kiai maklumat jamaah sadayana intina lamun cenah aya anu manfaat mah silahkan ambil wae ya ambil sebut khud mal sofa wadak mal qadar qadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.